aya nu bisa ngajina tapi geninganan hese gerak Allah carita gerak Allah ngan aya sebab nama tetap di diri masing-masing di kulli syai'in sabab aya sabab-sabab boro-boro eta deui anu encan maksudna nu pertama nu geus baroga santri ge sababna haju leungit mah leungit santrina itu kan orang lamun nyaritakeun sebab tah kan gitu kos eta tadi ngaji mingguan orang eta kan di jamul nanti ngaran darurat jadi beko edah darurat tubuhul madarurat ad-darurat tubuhul madarurat ieu dina carita darurat makanan jelema lapar eueuh dahar nu halal lamun lamun teu aya ge nu haram bangke mun teu ngadahar bakal coplok roh paeh cek urang wajib tang ngadahar kuari mah kieu eta kana lata darurat kuari ukuran ngadahar ieu mah keur carita ngodok leuwih jero ukuran ngadaharna eta diikhtilafkeun kan ku ulama fikih pokok mah kos kitu cukup bejang sadiromak naon emang nu mentak kudu gan sakadar sadiromak doang apan elat tadi teh eta kumaha elatna teh sakadar darurat kuari jang sadiromak kuari geus katutup sadiromak teh sadiromak teh mepet nahan roh kuari ku misalnya nama sapingping oge misalnya tah ku sapingping bangke kotok eta teh geus bisa aya napas deui gagah deui bisa lempang eta teh kan berarti darurat kan leungit anak kuari daruratna leungit atau haram leuwih ti eta kan deuk nyaritakeun elat takos gitu bakal mun dijerokeun kan gitu oh malah teu meunang seubeul-seubeul sebab naon sebab produksina elat eta teh elatna teh jang sadiromak nutupan roh kuari elatna teh darurat gitu jang sadiromak kuari geus kuari ku sapingping oge biar bisa roh teh bisa maksudna cek adat artinya bisa gagah deui atuh geus eueuh daruratna tadi meunangna ngadahar bangke teh darurat kuari darurat teh geus eueuh atuh haram tuh kan kahartikeun ku urang coba cenah kisah kali dia cepat-cepat kaharti sia mah kumaha sih geus kaharti bener-bener tuh kan kaharti encan geus encan geus kaharti kan tuh ya eta jero eta siti kagak gilekna tah elat teh kos gitu kuari ge nu mantak eta jadi wajib ngadahar bangke lantaran darurat jang sadiromak hukum ngadahar bangkena wajib lantaran ieu ujang sadiromak elat darurat ukuran ngadahar kuari ukuran ngadaharna ji ukuran ngadaharna teh kuari we jang sadiromak bae teu meunang datang ka seubeuh ku sebab ngeunah ngadahar bangke mantep weh mantep atuh beak hiji bahkan nambah deui neangan bangke deui cenah garila teh ih siapa sok ajung gila geus kos kitu tah jadi cukup bae atuh ku ping-ping hiji ngadahar ping-ping hiji ge geus katutup artinya katutup teh jadi segar bisa lempang mun di gunung teh turun ke handap bisa mun teh mah salat tuh bisa atuh geus eueuh darurat nah atuh kuari mah darurat tadi teh nu ngameunangkeun nu ngawajibkeun ngadahar bangke teh darurat kuari ku sapingping oge geus kuat atuh leungit daruratna ana leungit daruratna haram selanjutna ngadahar tuh kan gitu ta eta carita soal elat nu tadi. Nah, ieu urang ibadahnya
sawarena kuari teh bisa magahan ngaji inget cerita sebab tadi sebab teh alat ya kurang tebati bisa ngaji tapi dilihat taluturkeun ulah embung nama kuna eta gerak Allah panghebat-hebatna urang ngalaksanakeun kumaha gerak Allah eta teh lembung lain macam magahan ngaji emang kunaon ieu cenah saetikan bae paling ge 3 7 angel cenah anak kasugi ye magahan ngaji sih urusan sugi eta salah lah hayu terus kan urang diuji ke ku Allah kesabaran katawakalan keikhlasan makin sabar makin tawakal makin ikhlas tambah ku Allah ieu keur cerita jadi urang teh ayeuna nu mantak boga ilmu teu pati sabaraha ge ditaluturkeun nujuna ka Allah ilmuna ilmu Allah dipetakeun ku urang nang Allah ditujukeun ka Allah pasti dituturkeun eta teh pasti geus bisa disebutkeun pasti eta teh kos kitu teh eta nu subag nu tirok aya nuturkeun teh nuju ka Allah lisan doa kolbu Allah maha uninga tuh nun teu kanyahoan la ya'zubu am misqal dzarratin henteu eueuh anu samar ilmuna nu Allah dititipkeun ka urang ku Allah urangna kuari teh ayeuna dipetakeun ku Allah tujuan urangna ka Allah pasti sanajan ilmu teu sabaraha geus tah kuari geus beres ya jaheu bener ieu dipetakeun sok apa kabeh ge baralik mondok teh aja aya nu nuturkeun bae aju ngolembar ka dituna nu mantak haju eueuh santri teh nu nuturkeun geus kuari mah aya we nu gede lah alhamdulillah jasa segala bisa artinya segala bisa ukuran urang bae ya alfiah alhamdulillah sabisa-bisa urang ulah leutik hate sabisa-bisa urang ulah gimbir bisana sakitu bae insyaallah biar maklun bisana sakitu ulah leuwih hajeun sakitu bisana mun amil teh amil jurumian hayu katul min urang bisana sakit-sakit kira-kira bangsa urang ieu mah teu pati kari nanyakeun rendah hati insyaallah taala mun kitu teh geus bari aya aja santri teh 50 bahkan naik 100 alhamdulillah santri salap mah geus boga santri 50 teh geus loba salap ya ngomong datang ka salap suara bari dek tukang dukung ka partai tuh kan Sulisya bari mulai ya tanduk banteng nemi lu make kos beureum hidup nu kudu ngahidup kudu dihidup teh tadi teh ilmu Allah wai hidup teh eta banteng ieu teh kapan keluar ti tujuan pasti mah dituturkeun bangunan salah berarti pemerintah lain hiji dua kan orang geus puluhan 100 bener mun sa Indonesia mah di kuari bae gaya kabarita aya nu ngalengis kiaina geus kolot kiaina geus kolot teh maksudna santri stabil tadina stabil santrina stabil aya anakna bakal ngalanjutkeun aju kuari tiba-tiba kan eueuh santri dieu bari ngalengis geus kolot kiai da urang ya bapak negelang lah aju diteliti horenganan aya kasalah gua tak kabari teh hiji mah eta salah wakaf geus nu kadua mah dibangunna eta ku wakil gubernur ayeuna tinggal kaduhungna be jangan teh sedengkeun tepul teh artina bangunan mah kira-kira bangsa CF-na kana 150 juta di bantuan mah kan 50 juta tepul ngaranna kuari santri bubar takkan tinggal ngalengisna bae teh ngalengis teh lain beunana biasa ngaji berjamaah nah ieu keur carita kunaon ieu sababna ya di dirina sorangan nu hiji mah wakaf salah ngagunakeun kira hancur di jadi wakaf masjid lah mencari orang maju dijual pakai nyen pondok asa teu salah
teh. Jadi dia aya di Tangerang, kudu bejakeun almarhum. Dua malah kita ulah gitu, teu nurut. Hancur-hancuran. Sababna di urang. Padahal ngaji bisa nafsu bakos gitu nafsu. Sehingga ilmu teh jadi areueuh. Dikeun carita eta tadi tah elat nama di urang, sebab nama di urang. Untuk loba teu kaharti. Jasi eta ngaji nama teu sabaraha, baheula teh kok bisa jadi mabruk. Si itu lu bisa ngaji mah kok jadi teu mabruk. Nang Allah kabeh, tapi sabab-sabab nama ti urang kabeh. Masyaallah tak sing hade. Titipan ilmu Allah mah. Ya Allah, kalau kan beda. Teu kudu make manajemen urang mah manajemen ilahi bae. Beuh serem kadang manajemen kolbu. Beuh pohara. Tah ya, kita tah jalisun bainan nas jarabihim bi irsyadihim ilal ibadah. Hiji kadua ieu mah kuari mah ngalobakeun wirid. Jadi netepan kana ibadah, salat, puasa, emang didinya meureun nyana diberena ku Allah. Nya maca Quran, maca Quran lagi ieu mah beurang satamatan peuting satamatan. Amboh. Masyaallah. Dibaca henteu dibolak-balik doang. Di manaeun. Teu lamun hayang nyoba, hayang nyoba. Kula baheula sok penasaran. Cing aing sih. Lamun terus bae diduk-duk bae ya. Coba sabaraha jam sih ya Quran. Nyoba. Hadus bini mah. Hari kitu mah sabulan sakali lah tahu biasa, saminggu sakali tahu biasa. Ya nyobaan coba yang nyawa sih, lamun dibaca terus sabaraha jam sih. Oh, nyobaan penasaran. Terus baca. Oh, terus waktu-waktu bah ya model. Urang lagi ge bakal kaget. Kumaha kaget teh? Dihitung ku urang ku jam sakitu. Kok bisa tamat sih? Geus nyerahkeun ka Allah. Eta engke dibere lamun urang sering penasaran. Handak ngalah ganjaran ngajina nundut. Iya. Baca Quran, tasbih. Lantaran lamun urang ibadah atuh emang diberena ku Allah kos kitu. Acak-acak. Anu dibere. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atau bahasa Jawa memerenan Allah Maha. Terus kablah dituda gitu. Itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah
komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokona heula aduh cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh salat subuh kambe bau bentek teh salat subuh insyaallah dari tuh gitu jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku mun ngridit keneh can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangganing di imah TV ambalaya ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta tenan eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah maghrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang teu kaliwat ya Allah ya Rabbi teh warang jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang dek di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabal Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu
pencak Gusti salat abdi salat, pencak Gusti puasa abdi puasa, berarti abdi wau ka Gusti. Adapun soal kurang khusyuk nama tuh hampur bae Gusti. Oh teh kitu tah. Oh cek Gusti jalan coba adalah banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wau ka aing. Wau emang cek malaikat? Ya setengah wau lah. Tuh, setengah wau bae salamet. Komo nu wau jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian, wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi, urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik, urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadits, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba kira tidak berkomunikasi kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ini akwal datang ke ahwal urang ke wau moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng ngajahe. Lain ridho menang godog dungdungan. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae bangsa konde. Lain urang teh diajak malah, teu daekeun dipaksa. Soraka malu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh kurang ya 90.000, jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kadieu sia. Kunaon? Ye kabeh ya. Urang ngalahin tadi sia, kuda 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amoh sodako make kembali teh kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae.
pelit jasa gabung majikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kuruda oke ka balanja tah balanja dia tah balanja dia kak beul aing ye Masya Allah taya urang belajar nu di deuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu di deuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon di kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang buka duit sabaraha ya 10.000 1.000 heh belajar buka duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 heh iya. Pokoknya 100.000 ya, belajar 1.000 kali. Teu naik-naik. Belajar teu naik-naik. Guys, berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik takos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang, munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana, sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun darajat urang, henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae. Akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun darajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa kos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna tuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kulya geus kulhu deui Fatihah deui kulya kulhu deui Fatihah deui kulya kulhu deui datang ka malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang bisana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deui ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo
lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engke moal bisa demo ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia caksanya haritanya tuh tanggung jawab ayo gitu mah cak sia ngaji dieuleus ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakeun bener cak sia buka urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al-ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu dah pada eta cak Kangjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka sorga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nu mantap libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantap mantap para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabada ngarti nya ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan teh kerek nya mah undangan ingat beun paruyang ceuk nya ieu duh esek cek oh nampuyang undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ya maca Quran nu biasana osok sajuz jeung mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ye udah nu ngondang sial kas geus ipis ya heran lah gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah jadi jelema teu paham ka Gusti Allah jelema can wauh ka Gusti Allah salat deui maca Quran maca sholawat zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali aya sia gara salat bae salat sia nu loba jutaan rakaat wali mah kerek diudangkeun dahar bismillahirrahmanirrahim tas dahar itu mah waduh keur tunjelan we salat wah jadi diudangkeun deui dahar deui dahar beres hebatan keneh nu kerek tah eta tah bentak iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi nyana begitu ka masjid terjadi deui tanya kunaon eta terjadi ka masjid iblis aduh di dinya aya nu keur sare nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang waduh zikirna teu kawawa geus kena hees bae eta macaknya nanti itu pun nu salat diantepkeun sebabnya nama salat ge dibartaruh di baturan ku kula ieu kula na asup ka jero hatena salat deui sia yang kalem sia ku ari mah salat deui tuh eta mah nu hees nu kerek asal geus hudang bae ge bahaya lurah dicarekan ku nya camat dicarekan geus kena hees bae nya namang takos kitu iblis ge teu kuatin kajian kena SB cuma dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta teu pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah dialah iblis waduh cek kena ieu mah bahaya mendingan kena hees dak lolobana kiai mah harees Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti
urang Cikupa kawin ka Ki Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang cek walinaan katuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban isya kontan apa hutang ceknya leungit di jalan berarti muajalan hutang 10 gram hutang mobil tuh nikah bimahri mazkur ajal kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang masalah di hutang tuh masalah masalah sarua bae jadi barang geus kitu caritana dek disalean ku Ki Zaid cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i bud'i teh bahasa Arab bahasa urangna naon gaganti apem apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona aduh tah juga arti bae kurang cukup memang deet pikiranana diberi budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta diajak awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaobek barang aing sok baeud burung tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang wali lamun dibikeun bae atuh gagantina bisa ini Sarwiti mun can dibayar moal karek balik ke latur usaha itu didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doa mas oh tetap cintaku tetap padamu masyaallah ngadenge cintaku padamu rigak bulu aing mah nah usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor Ki Zaid teh ku kieu teh nyain hirup ye yuk datang ke pemajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh cek Ki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan nah ka 3 bulan cek Ki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar masih moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can bayar mana modal beak mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana ieu kumaha ieu Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7 kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh panasaran sanggeus panasaran kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah
Allah minta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbul kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yang teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Age pagi keneng keras amat bendu kula greget hayang gegiraan diurusan. Tenang neng, tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong, negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih sarwiti paham amat ya. Jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kualit teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkeun teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Ha, kota deh pokoknya mana? Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh, kok kampung, kok kota? Denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan dari baca Ki Zaid. Panggilan saya. Berangkat Ki Zaid ka ditu. Zaid, ini nama Zaid betul Pak. Punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak. 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden, di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan.
balik serius ya kan itu balik idah geusnya sia 3 kali sucian beres cik zain moeng ngomong boban yang bogoh jasa 1 juta kali bogoh sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar kemis segala sia an baku kula teh rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan tah ongkosan wae tah pada duit teh 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ieu hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwi teh laporan ke KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tama karasa kareunteut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kadi itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun disebutkan A B disebutkan B nikmat nu aya mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga urang bisa ngarasakeun nikmat
keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala. Nah silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti, mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan, barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti. Begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh bae diwati geus kadituna mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali Gusti berterus rumah tangga. Ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin. Ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh. Tah ieu teu bisa mayar mas kawin teh ka belah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah. Duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana dihutang 10 gram. Kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae. Kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan. Menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana. Wa fi isarihi bil mahri. Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina. Ieu beberapa kaul azhariha. Menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati. Sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin. Mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid. Kitu caritana. Eta mah precis ongkos jelema jual beli. Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta. Zaid ngaranna Bai, Umar ngaranna Mustari. Ta eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta. Wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor. Tah kuari si motorna ieu aya nu maling. Motorna aya nu maling, duitna can diserahkeun, motorna aya nu maling. Ta eta jual belina geus langsung bubar bae. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon.
tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor ka Ki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duit nama encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk colek icuk colek bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun ku ari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang ku ari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar ku ari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli di sarwiti teh jual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun ka Ki Umar tinggal duitna encan ja Caki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deh jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang mungkus balik. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Famatu kalin nunda jazal pasu. Tuluy nuritkeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangna barang Nyi Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos aya gres naon seseukeun. Pokoknya gres bacan kagores-gores masih orsinil kene. Nah tanya Ki Zaid na bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yurih jazul pasku lastarikeun luruskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkeun pertikahanana tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam cekaul azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti ya Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat
col Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Kak Jayat. Keluarkeun nya. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang geus sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa Ki Jayat dah. Kayak kula nungguan aja, ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ke toko emas. Pak, ini emas asli apa bukan? Sini. Kotek. Ya, betul. Emas asli. Timbang. Begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana. Geus dijingjing calana dah. Naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon ya cenah. Cenah kiai macem-macem emang kitu pugu. Datang ka imah. Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku sia ibu gawe siap tempur. Lalu menzakillah yusalliman apa tahu kecuali